Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan saha wae jalmi anu ngiringan sareng nyanak pelajaran tina ieu haul almarhum, mudah-mudahan urang sing nyanak pelajaran kafabil mauti wa'idha, kudu nyokot pelajaran tina maotna jalma. Buah iraha urang maotnya teu apal, sim kuring gering geus 2 tahun 8 bulan, nu maot babaturan kuring anu cager. Kamari Asep Rudi babaturan urang di kuliahan ayeuna jadi kepala KUA Karang Tengah terus ka Karang Pawitan, kamari ngantunkeun aya pengurus Persib tuh, pembantu umum di Persib Zulkarnain dipanggilna Jun. Matak lamun di Persib aya manggil Jun uing ngalieuk si eta ngalieuk, padahal barudak pemain manggil Jun kasih eta da uing mamanya manggil Jun. Kamari maot jam 8 masih kene ngobrol jeung Dokter Rafi Gani. Jam 3 latihan sore teu kaluar-luar, pas dibuka kamarna ternyata geus teu aya. Tuh. Jadi maot mah teh ditangtukeun ku gering. Tadi dia teh mun kayana Israil yang ngintip. Cek Allah Israil mah tong moal bisa nyumput jelema ti Israil. Sok sanajan cicing di mana? Cicing di gedung benteng anu kuat. Dengekeun. Jadi ya di dia keur saleuseurian jika kitu geletuknya dicabut ku Israil bisa jadi. Tamata kuring sok ngajak ieu buru gra ditalkin dikir teh. Isi maneh dicokot nyawa ku Allah keur poho. Ari geus boga ilmu bae mah paduli teuing keur kumaha ge da ieu mah hirup. Dicabut iraha di mana we kajeun. Sabab ieu geus boga zikrullah khafi nu dina qalbu teh. Itu Bu keun bae BBM naik asal aya keur meulina. Geuning ayeuna pom anggar we pinuh. Padahal BBM teh naik, protes di mana-mana, tapi tangga diningali pom pinuh we mah biar teh marengkol ka pom. Wah, sugan BBM naik pom jadi kosong henteu. Pinuh we pom teh. Matak sim kuring mah geus teu mikiran teuing BBM naik, mikiran mah kumaha maot bari eling ka Gusti. Poe ieu urang diajar ka Kiai Haji Abdul Majid, kiai jago ngaji. Pertanyaanana, kiai jago ngaji jadikan pelajaran. Cek sim kuring sakaratna kiai jeung sakaratna tukang beca coba tempo sarua eueuh bedana. Sarua sugan Kiai Haji Abdul Majid almarhum ahli ngaji alat sugan keur sakaratna direk naros si kaputrana sugan nuju sakaratna nalar alpiah gitu. Bener. Makana kusabab kitu sakarat mah sarua kabeh sakarot. Ngani sakarot teh naon sakarat? Weureu ece tak urang mah ahli zikir nu geus nyaotalkeun moal panggih jeung sakarat dawuh weureuan mah nya tukang dikir weureu moal panggih jeung sakarat teh moal nah mun moal panggih apan sakarat mah weureu nya keur dikir disebut weureu dangukeun. Jadi moal panggih jeung sakarat sabab nu sakarat mah nu keur teu eling nu weureu. Urang mah ulah panggih jeung sakarat, me teu panggih jeung sakarat talkinkeun zikirna kana qalbu. Gitu. Yo urang baca ayatna. Surat Ar-Rum, surat naon? Ayat 54 ayat sabaraha? Balik ti dieu buka Qur'anna surat naon? Ayat diajar ngarti kana hirup. Coba
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah nu ngajadikeun urang, nu ngajadikeun anjeun kabeh, nu ngajadikeun urang sadayana mimitina tina lemah. Di jero orok kudu diparaban ku inungna, di jero beuteung keneh lemah. Borosot lahir lemah. Oe, oe. Kitu lain. Ece waktu lahir kitu apal ti mana? Boro-boro inget bener teh ngan ieu mah umumna nu lahir oe oe ceurik bener teh aya nu lahir seuri borosot paraji kabur bidan lumpat bener rumah sakit bersalin tutup lamun bayi lahir seuri sieun atuh da kabeh ge lahir mah ceurik anta tabki wana suhaul kadhahuna sururo anjeun mah jebleh jelema anu datang mah sareuri nu nyaksian mah nu pangalenna seuri saha bapana bari mawa kalender cirian kalender teh 40 poe teh ayeuna mah kade poho isi poho ngalanaon teh geus 40 poe teh Allah eta bener cek gumuri cenah tah nating jeung kudu dicirian bunga ninina eta orok bunga da inungna mah geus puguh deui leuleus oge ngalahirkeun turut jadi bunga panggeulana nanya sampurna teu orokna dibawa orokna ku ninina meni geulis kieu budak teh geulis padahal mah hideung geulis we ini gelis kieu ih meni mancung pada demes meni lalen cok kieu leungeunna ge pada baruntet pokona mah nu ngaran indung jeung nini nu ngaran indung jeung nini eueuh ngaranna anu henteu muji ka anakna ka incuna bener teh ece mun anu ngahina incu ece ngamek teh mun anu ngahina anak ece ngamek teh torojo nu ngalongok ih ece meni hideung kieu budak teh nya ngamek teh bakal manyun aja jeding bibir yang sol huntu bari malik paduli dek nak sia atuh tuh teraskeun Bu Allah nu ngajadikeun urang sadayana ti mimiti teh dijieun ku Allah min dha'fin tina lemah tina naon dhaif lemah mimiti orok lemah aya orok bisa dahar sorangan henteu dibeuweung orok sok dibeuweung tah apa ai keur budak baheula sok dibeuweung sok kadang-kadang di ayeuna mah di blendernya matak budak ayeuna mah muih sok tara nurut ka indungna teh ujang cicing loba tamu muih we da anak blender ai baheula mah cicing nurut da anak ece da ciduhna ge di dahar baheula bretok tapi nunjukkan yang orang dijadikan teh mimiti tina lemah min dha'fin sanges tina lemah tuh kumaha dijieun ku Allah mim ba'di dha'fin quwwah dibere kuat naik masa remaja nu disebut remaja teh nyaeta usia 15 tahun eta remaja gitu remaja teh sabaraha tahun ka kuring tadi neangan nu ngaran remaja cek PBB tuh 15 tahun tuh tapi ka 24 tahun tuh kuring mah teu aing ngomong ke dasar bisi kuring nyarita remaja cek kita bungkul PBB ge nyebut remaja teh 15 tahun mun cek gaya nama a period cek bahasa koba tuturkeun a period of transition diajar rumah icing ngomong Inggris bahasa Inggris waluh coba a period of transition tuturkan kardul a period of transition from
the dependent of childhood to adulthood independent. Ngerti itu sarua aing teu ngarti. Jadi periode di budak tepikeun ka remaja eta teh disebut ku PBB, eta teh usia 15 tahun. Ngan kacauna urang ayeuna diunurkeun budak 20 tahun karek disebut remaja. Tungtungna budak jadi salah kaprah, tingkah agak jadi salah. Sabab naon? Kuduna ti mimiti 15 tahun geus dibere tanggung jawab. Ayeuna opan budak ararogo. Awewe 20 tahun can belulu masak-masak acan. Bener teh? Iya iya ece-ece nu ayeuna geus karolot, baheula bisa masak umur sabaraha tahun. Tuh, geus bisa masak bener teh? SD geus bisa, ai budak ece geus bisa masak SD encan. Tuh cek aing oge, tanu ngacokeun teh zaman. Padahal dengekeun ketika anak diberi tanggung jawab, maka dia akan cepat dewasa. Kuring pun anak istri saya mendidik anak saya dari mulai SD sudah harus bisa masak beres-beres. Anak abdi nu awewe anak kelas 2 SMP mun beberes rapi, nilepan baju rapi, masak bisa. Sok sanajan karek mie rebus jeung ceplok nom, karek bisa masak roti bakar, karek bisa masak beberapa nu item, tapi teu bari masalah. Nu penting geus mimiti boga tanggung. Ieu mah pat lain budak ayeuna mah yang dahar mah hayang anu gogorowokan tungtungna hormat ka kolot oge jadi kurang adab ka kolot diruksak sabab naon gawena nitah ka kolot. Bener teh? Bener teh? Sok ieu mah urang ngaji ieu we, urang ngaji ieu remaja engke memeh turun deui engke tapi kakolot deui. Jadi periode hirup manusia teh dibagi til mimiti naon lemah budak terus remaja. Geus remaja Quran dulikeun deui na ayatna kumaha Quran summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Ieu teh keur ngelingan hirup, ieu teh Quran lain uing nu ngomong Quran. Jelema dibagi 3 periode, mimiti lemah terus kuat terus lemah. Qur'ana surat Ar-Rum ayat 50. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, hiji tina lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, saenggeus lemah terus kuat. Geus kuat kumaha? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Bahkan eta mah anu tungtung dha'fa wa syaiba. Tuh na Quran ge lemah kadua mah geus kuat terus lemah jeung robah pikun. Top tua ompong peot. Ih, geus pararikun balik di ka budak. Aya nu sok balik di ka budak. Kiih di mana deui aya? Baheula keur bodoh keur orok kiih di mana wae. Geus pikun kiih ke di mana wae. Aya nu kitu aya. Ulah tepikeun ka pengalaman pikun lah kudu didoakeun ku simkuring. Nah, jadi ayeuna masa kuat kuduna dieusi ku produktif ku amal-amal anu alus. Memeh dibere anu mimba didotpin mimba dikuatin dha'fa, memeh dibere dhaif deui lemah deui sok meungpeung jarak ngaji tabulanan ulah kaliwa. Bu. Bu. Iya jika asup ka periode mana ieu nu hadara hadir di dieu. Remako gagabah ya budak ngora keneh aya remako remaja kolot keun bae nu penting cacak-cacak geus kaasup ka nu kolot geus loba kalemahan dina diri produktif keneh daek keneh ngaji alhamdulillah. Nah bet ngaji wae hayang naon ieu teh ngaji teh hayang ridho Allah amin cinta gitu cinta karena ilmu kudu cinta karena ilmu cinta ke tempat ilmu jadi ayeuna di eta cinta jeung jiwa jeung ragana cinta
Alhamdulillah tak ieu teh sok sarajan urang geus mimiti rek dibere kalemahan deui ku Allah jika kuring kuat keur kuat poho waktu opat panggung sapoe dibere ku Allah summa min ba'd kuatin dha'fan ayeuna dibere deui lemah ku Allah eureun teu bisa teu ngoream narima ngaji tages kieu karek we mikir bener gening periode waktu ku Allah nibikeun teh sarua kabeh oge tergantung ena jelema begitu diberi kuat ku Allah rek produktif hade rek produktif goreng mangga nyangat hose maut targetna naon mun maut husnul ya dengekeun Mang Dadan jeung Mang Deden sacenah adilan ceuk Dadan tukang ibadah Deden tukang lacur hampura Den ieu mah dongeng dengekeun tungtungna dengekeun lawe pokona Den Dadan mah gawena di masjid wae Deden mah di tempat lacur Dadan gawena maca Quran salat sunat teu kaliwat fardu makomo Deden gawena tumpak ana tumpake pohonna mah asal tumpakannya ditumpakan ku si eta tiada hari tanpa lacur saha teh tiada hari tanpa maca Quran saha teh tiada hari tanpa ke masjid saha teh bahkan bakatku cinta ke masjid jarang balik ka imah si Dadan mah bakatku resep lacur si Deden mah poho balik ka imah kacaritakeun torojol malaikat kasih Deden torojol setan kasih Dadan cek setan kasih Dadan dan maneh hirup meni taat wae ka Allah padahal madan lamun dihitung amal maneh loba pisan kahadean sakali kalimat turutan si Deden saha tadi teh Dadan jeung Dadan di mana? Deden tempat lacur. Dadan tiada hari tanpa baca Qur. Deden tiada hari tanpa datang ka malaikat saha datang naon ka Dadan? Setan datang naon ka Deden? Caritakeun heula eta dongeng setan ka Dadan. Dan amal maneh meni loba mun ditimbang kakatuhu cing atuh tong taat wae dan sakali-kali mah turutan si Deden ngasaan sakali kalau tumpak sakali da mau ngurangan amal ceuk setan ka si Dadan eta pangajak setan didenge ku si Dadan nah hate si Dadan heueuh nya da aing mah geus loba amal tuh mimiti sombong sakali-kali mek nurutan si Deden atau da urang ge jelema lalaki normal hayang urang ngasaan lupa pada saat yang sama datang ka si Deden malaikat jeung malaikat Den ari sia hirup rek kieu wae kumaha sia mun modar teu mawa amal hade tuturutan ngecek maneh si Dadan di masjid wae atuh cing turutan ngecek maneh piraku teu seubeuh-seubeuh sia teh kabikang teh ceuk sata teh ceuk malaikat ka Deden diberi hidayah Dadan nurut ka setan kaceritakeun Dadan ini ka tempat lacur rek nengan si Deden rek ngasaan nurutan si Deden ini ka masjid erek babalik pikir kacaritakeunana teu panggih di jalan nah teu panggih pan uing ngadongengna kumaha uing na cek uing panggih cek uing teu panggih pan uing ngadongengna pokona didongengkeunna ku uing teu panggih we si Dadan sabab belum panggih mah cantang tuh ieu tepi ka anggeus Dadan tepi ka tempat lacur neangan Deden kamana si Dedennya da si Deden mah can pernah eueuh sapoe ge di tempat lacur tapi da masing eueuh ge si Deden da geus niat aing mah neangan ta awewe anu sari kuda naon sari kuda teh tika jauhan alus tika deketan hayang numpakan
aya sari gunung tika jauhan alus tika deketan hayang naekan gunung tuluy eta mah gitu geus mangi awewe derwe zina si dadan anu tukang ngaji tukang di masjid kagoda ku setan zina si deden tapi ka masjid neangan dadan mana si aa da tara eueuh si amat di masjid tapi da geus niat rek tobat cokot ku cai wudu asup ka masjid salat taubat rumpuyuk jebleh eta si deden nyokot Quran maca Quran bari jebleh eta si deden da aing teh baheula mah santrina beut aing lacur wae ceuk si deden tobat Gusti ka Gusti pada saat yang sama datang lini gedena 7,8 skala Richter gibeg 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 eta gempa bumi tempat lacur amruk masjid oge runtuh dengekeun ku kabeh masyarakat ngahuleng sabab ternyata si dadan anu biasana aya di masjid ternyata keur muligir keur zina jeung awewe si deden anu ceuk batur tukang lacur geus terkenal ternyata dikapangi di masjid keur juuh ku cimata baseuh Quran maotna bari nangkep Al-Quran kahartos hayang jika jadi si dadan naudzubillahi min hayang jadi si deden hayang jadi si deden ngan ulah nurutan tenang werek zina ayeuna ge nu penting mangkewe ulah sia teh eta keur nyaritakeun nyawa mah teu apal diintip ku nyawa kade maneh nurutan si deden nu penting husnul khotimah ya nyawa mah teu apal di mana keur kumaha iraha jujun keur gogorowokan turun ngek di imah haji syahid bisa jadi leres teu urang mah tong sieun ku maot nyawa rek iraha dicokot mangga nu penting keur nyang hareup ka Gusti rek isuk rek beurang rek sore nyangakeun nu penting hate keur eling ka Gusti keur kuat keur lemah mangga da ku Allah tos dipasikeun Allah nyieun abdi asana lemah ayeuna abdi kuat ayeuna dilemahkeun ku Allah mangga nyangakeun dan nu Gusti ti Gusti sadaya oge nu penting Gusti ridho ka abdi nu penting abdi cinta ka Gusti Gusti cinta ka abdi beres kabeh lamun geus kitu robbana atina fid dunya wa fil akhirati kehidupan dunia hasanah kehidupan akhirat hasanah nikmat teh geus kitu makana kasadayana moal hayang surga talqin nu kamari teh geus basa tahu bulan kamari nu tahun kamari mun hayang asup surga engke talqin lah ngapremeh talqin eta teh keur diajar asup surga di ayeuna tak hasud leungitkeun dengki leungitkeun iri leungitkeun naon da eueuh si iri teh nyang karuk nah teh si dengki teh nyang karuk si hasud eueuh da dina hatena ngan aya Allah mal aya iri da aya Allah kaseret kabeh dengki mal aya da aya Allah nah hatena nu kamari ditalkinkeun teh mal aya keneh iri mun aya keneh nu iri Allah na leungit kaseret ku iri tenang hate teh ala bidzikrillah tatmainnul qulub pametos diskusi rengkasan kasupuan di Lebet pangersa cenah eta teh pan ngawita syahadat mun syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah oh jadi Bu yang diajar naon diajar ti almarhum Kiai Haji Abdul Majid mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik sehingga begitu beliau meninggal kita mengingat terus inget teh ku sabab naon jasana meureun aya muridna ieu teh leres teh aya muridna manfaat ilmuna tu dieusi kakuatanana waktu quwwahna dibere produktif nyeun kahadean maka ketika Allah mimba dikuatin dhafan diberi kelemahan geus nyieun tapak geus nyieun asar geus nyieun suratan geus nyieun kenang-kenangan keur urang Cisurupan keur urang naon teh Palalangon siapa yang kita kenal Kiai Haji Abdul Majid di Cisurupan
Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Abdul Majid? Dikenalna naon? Tapak amal. Leres teh? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mantak sok ngewa lamun aya jelema ngirim Fatihah majarkeun tetepi. Tepi bukti tepi teh teu baralik deui Fatihahna eta teh tepi. Tadi Fatihah ka Kiai Abdul Majid balik deui teh. Tepi teh eta. Ciri tepi teu balik deui. Lamun ngirim paket teh tepi balik deui teh. Balik deui ieu mah teu balik deui. Berarti tepi. Ulah nyebutkeun tepi. Emang sia nu nganterkeunana? Ulah sok kitu wae atuh. Maneh-maneh pek. Amal urang walana amaluna walakum amalukum geus tong sok suka segag wae geus eta mah maneh-maneh urang-urang jadi NU persis Muhammadiyah naon cenah tah kitu ulah dibeda-beda NU persis Muhammadiyah tungtungna ieu masjid NU ieu masjid persis ulah kitu NU persis Muhammadiyah jadi ukhuwah leres teh ulah silih sigeng wae urusan tahlil silih sigeng tawasul silih sigeng muntah beureuk kita tawasul dibuligir maneh daek dibuligir eta tawasul ya teh sabab salat kudu nutup aurat teh mukena teh tawasul lamun teu beuki tawasul tong di mukena tong make baju da maneh lahir teh taranya kudu naik make baju tawasul teh eta speaker teu beuki ari HP ngegeuweuk aneh diulah kitu ieu teh ngahaja nyarita teh meungpeung pangajian meh wawasanana kabuka gitu kebiasaan teh cungurna teh maronyong jiga bemo ai penumpang saeutik ai sorat tarik bemo ulah urang mah nya urang mah tong kaganggu kuno kitu nya tuh di dieu ge rupa-rupa aya nu make cadar pek pakat make cadar daripada make masker mending make cadar nya masker ongkoh cadar ongkoh pek makana kayak teh jadi non pengajian bulanan kieu teh ulah dieureunkeun teruskeun satungtung masih keneh hirup ngoronang ka pengajian teh meunang datang ngoronang oke mun bisa mah ngoronang masih geus kan ukur bisa ngoronang ge datang komo jarak jangkiu mah ngalengkah keneh kana motor aya kana motor nu ngalengkah aya leuwih mana loba mana ganjaran nu kana motor jeung nu ngalengkah ya loba keneh nu kana motor atuh nu ngalengka loba keneh nu kana motor sabab nu kana motor mah taneuna teu kaliwatan kitu nya bunya leujeung ngaos sadayana nya tapi ngaji teh keur amal nu tadi teh ngarti eta mah umur teh dibagi sabab periode hiji lemah dua tilu lemah wasyaibah tamahan sajabat lemah teh robah jadi pikun kumaha tuh ngeusianana keur lemahkeun eta mah teh pertanggungjawaban teh taklif begitu geus remaja geus kuat maka taklif ku aku naon ku hukum didinya produksi amal sing alus begitu mudhaif deui urang husnul khotimah tong jadi si dadan kudu jadi si deden husnul tong jadi jelema suul husnul khotimah teh artina teh alus suul khotimah teh goreng tung nah tingali aya nu gelo tiluan nu gelo panggil ku dokter gelo ka dieu iya naon ceuli cenah dok gelo keneh sia ka jero nu gelo be ka dieu iya naon irung dok tibalik berarti uteukna can salager gelo keneh panggil nu gelo katilu gelo ya naon irung pak waduh halus cenah ieu pip ieu piwi ieu gado pak ieu ceuli pak ari ieu buuk pak pinter maneh cek dokter cek nu gelo nya pinter atuh pak da uing mah make ieu naon ta teh bujur cing rek nanya pun aja dokterna disebut jelema cager teh nu kitu cager teh nu genep rupa tadi ka beneran lain bener ternyata nepak tarang
amit resep ngaji tepikeun ka maot kudu resep ngaji. Tapi esian nama ngajina dibarengan ku nyang hareup ka Gusti nya kitu pajujun aya nu ngaji teh nyang hareup loba. Pan Quran ngagamarkeun masalul ladzina ummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Aya Qur'anna ieu teh masalul ladzina ummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Disapertikeun saperti himar teh kuda leutik, kuda Arab anu nari kitab dina roda, nari kitab dina punggungna, nari kitab ditumpukan kitab tempat ilmu tapi ditanyahoan aya teh kuda ngarti kana ilmu aya teh tah urang teh ulah disaperikeun saperti himar kitabna numpuk dina tongong tapi eusi kitabna teh nyaho alpia nasira jamu ditamul yakulu nahulu imritina ati tapi asina teh nyaho eta teh kamaselul himar yahmilu asfaro saperti himar anu naon anu mawa eta kitab tapi teu ngarti eusina eta kitab. Mudah-mudahan ece sing jadi jalma anu istiqomah, ece sing jadi jalma anu rajin ngajina jeung rajin ngamalkeun hasil ngajina. Didoakeun ece sadayana sing jadi jalma nu husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal wa na'udzubika min su'il khatimah. Doakeun jujun sarua doakeun sing husnul khatimah. Udah jadi jalma nu su'ul khatimah. Sing jadi jalma istiqomah. Yabna Adam in rajauta rahmati falzam ala taati. Bae Bani Adam lamun anjeun hayang rahmati kami cek Allah falzam ala taati lazimkeun taat ka kami. Doakeun kuring si jalma nu lazim taat. Ai lazim mah berarti lain awakum bodas teu salat, engke salat ayeuna lohor. Geus lohor poho deui ta eueuh deui ibadah kecuali baca Quran naon pan jarang nu geus salat lohor terus sare pan kailula biasana mah ngong poe ka asar karek asar deui tah kumaha tu carana hayang lazim khofi jalankeun jerokna tong poho ka Allah matak nu geus barokah khofi nu kamari ku simkuring ditalkinkeun di dieu omat ulah poho deui ka Allah amalkeun eta tiap bulan minggu kahiji datang ka Al-Johari urang kuatan di ditu ku ilmuna kitu nya di dieu mah kuring pan teu sabebas di ditu di dieu mah ngajina di ditu mah khusus ngajina pan kitu nya diantos tos kada Al-Johari sadayana acan ka ditu atuh odah teh marawaluh ka ditu ngabring ti dieu nu boga mobil eusikeun na mobil sodakohkeun sok ce urang ka Al-Johari bareng jeung abdi kitu pok mobil abdi anggo ya nu ka Al-Johari mawa angkot karek 2 dipake ku jamaahna alhamdulillah ayeuna geus 12 angkotna teh datang kamari alhamdulillah cepak kiai kumargi sok dianggo angkotna sok dianggo manakib alhamdulillah abdi namihan we angkot teh nambah hutangnya sawios nami hutang ge asal kabayar we da apal aing angkotna meunang ngiridit soalna sok disararada kiridit dit kitu mun di remna pudunan teh keun bae mata kitu ge alus manehna boga semangat usahana alus gitu sok diantosnya cenah diantos kateun abdi ka dieu ngalongok wae tinggal euceuk ka abdi ka dieu ari Mang Syahid pada tidak pernah teman ini tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan saya pokoknya somet matak mun ulang tahun besti poho zaman ngomong besti atau aing poho wae sok poho besti eta besti nah eleh kumaneh kolot-kolot saya teh nyaho besti besti itu bener jadi besti wing teh ieu gitu dalam hidup saya tidak pernah dia hilang. Bu teraskeun ngaosna simkuring beres aya deui nu ngaos sok saha we teraskeun bisi boga garapan garap. Jadi ngaji kieu teh kudu aya garapan. Bisi perlu maca tafsir, maca naon osoknya. Nah, di Al-Johari ge kitu sok maca Fadhailus Syuhur. Dikeureuh kitab eta terus diulang-ulang. Kitu nya Bu. Mudah-mudahan manfaat simkuring terek 1/2 jam jadi sajam tuh ngomong teh.
Da teu bisa uing mah setengah jam ceng manghitnya nyakeun bae kumadinya we cenah haji kumaha haji. Da geus di luhur mah ningali ceucih teh sok teu tega aing ngomong sakedeung. Nah, jadi teu tega gitu. Dua kumaha, tara ngomong oge geus lila di dieu mah hayang we keun bae. Mudah-mudahannya hapunten sora simkuring, bahasa simkuring bisi sugal garihal, hapunten. Hapunten teu ece mah geus puguh pabrik dihampura lah. Karunya teuing teh dihampura mah. Jabat candalahar katingali dihampura geus pokona mah lah. Pokona mah nu tadi dicaritakeun kudu dicatet.